luhur sieun tumpul we kahana. Kolot baheula mah boga wibawa dicarekan ku indungna teh. Nya nyarekan budakna eta budakna sieun ku kolotna sieun baheula mah teu wani neungap tumpul we kahana. Tapi giliran budak ayeuna zaman sekarang eta kolot teu boga wibawa, budakna teu sieun ka kolotna, dipolototan ku bapana, dipolototan ku indungna, dicarekan ku indung bapana. Budak ayeuna mah lain kalkah tungkul ka handap, kalkah nengah ka luhur, molototan ka indungna jeung ka bapana. Leres teh. Banyak Bu anak sekarang yang melawan, berani melawan orang tua, banyak Bu. Seueur anu nganyeri indung bapana seueur Bu. Leres teh ayeuna seueur Bu. Bahkan teu saeutikna berita aya budak wani maehan indung bapana. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Yo, ayeuna mah geus jasong-asongkeun pergaulan di luar. Handphone geus segala aya ayeuna mah. Bahkan di jerona permainan geus balaka. Aya nanya dina HP aya permainan budak teu Bu? Dina HP aya game online teu? Aya barudak game online aya. Free Fire aya. Mobile Legend, main Ludo, main slot, aya main slot ayeuna, judol alias judi online, ayanya, eta teh ngarusak karena otak budak. Leres teh Bu, da baheula mah lain kitu, main galah, main gatrik, lang layangan, main kareci, ucing-ucingan, main bekel, loncat tinggi, main sondah, baheula mah da resep olahraga ulin budak teh. Nya leres teh. Model ayeuna mah geus eueuh, geus teu wauheun budak ayeuna mah. HP we dicona teh. Ayeuna mah aplikasi rupa-rupa media sosial balatak, pacebook aya teh. Ibu nyaho pacebook? Alias Facebook aya ayeuna aya. Instagram aya. Aya teh YouTube aya. Bahkan yang lebih viral zaman sekarang naon ngaranna aplikasi ngaranna teh tai kotok alias TikTok geus viral ka mana-mana. Leres teh. Zaman ayeuna para pemuda anak-anak kita nyaho TikTok teu era eueuh ka era panjoget di mana-mana. Geus eueuh ka era TikTokna teuleun HP-na dina luhur meja, buka aplikasina joget gigieuhan. Ngaji ditinggalkeun, pelajaran sakola katinggalan nyaho kitu patut. Leres teh. Kadang-kadang lalakuan dina TikTok, dina Facebook, dina YouTube apal walaupun teu dititah ngapalkeun. Leres. Tapi Quran, pujian, hadis, Quran, can apal-apal keneh. Leres apa henteu? Betul? Jika ingin melihat ikan arapal teu ya? Bantuan nu apal bantuan. Di dalam kolam tenangkan dulu airnya. Bu, zaman ayeuna mah geus rupa-rupanya. Ning nu jadi gue tunjukin, gue punya rumah, jeung ayeuna gitu. Aya nu viral gitu. Geus rupa-rupa ayeuna mah. Nya leres teh, Bu. Ayeuna balatak, Quran mah ditinggalkeun, hadis dipohokeun, pelajaran katinggalan. Leres teh. Hayang nanya ibu-ibu, ngapal teu Quran, Bu? Urang osok ngaos Quran osok. Osok ngaderes Quran. Eta Qur'ana diapalkeun apa tara? Insyaallah di dieu mah yakin rajin ngapalkeun Quran. Insyaallah. Urang tes bareng-bareng. Yuk. Tuluykeun Bu, kuring rek maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Luar biasa. Surat kedua, Bu, nu dilebat wayana sok pantosan. Surat kedua lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alhamdulillah palinter urang dianya rajin ngapalkeun Quran. Katilu lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Jadi mabal kana Allah teh. Tuluikeun boleh Allah. Kunaon itu bisa nuluikeun ya? Hilap deui, Bo. Oh, poho deui lain. Alain poho tuh bisa weh tuh. Kedua pan orang banyak. Ya, orang bogang budak ya, gaduh murah kali. Wa qiraatil Quran. Yang pertama pendidikan kepada anak adalah Al-Qur'an. Terus. Ibu jangan dulu bangga anaknya pinter komputer. Pak, ulah waka bungah budakna pinter bahasa Inggris, ulah waka bungah budakna pinter matematika, pinter kimia, sains, IPA dan lainnya. Ulah waka bangga lamun eta budakna bodoh dina agama, teu bisa maca Quran, teu bisa salat, teu bisa ibadah, teu bisa wudu, cilaka inung bapana dunia jeung akhirat. Leres teh. Lamun orang ninggalkeun budak bodoh dina agama, inung bapana bakal digusur di penta pertanggungjawaban akibat teu dididik budakna teu bisa ibadah ka Allah. Leres. Jadi nu kahiji pendidikan untuk anak bisa heula maca Al-Qur'an. Bu, ngah lamun budak geus tiasa ngaos Quran, Bu. Alhamdulillah. Leres teh, Bu. Ih, geus bisa maca Quran bahkan katalar budak ayeuna mah Qur'ana teh. Minimal juz amma pandina TV ge aya, hafiz Quran aya, hafiz cilik aya. Eta teh luar biasa. Budak pinter kena Al-Quran bahkan hafal Quran, eta jadi benteng ceng-celengan inung bapana ketika engke urang di akhirat. Leres. Alhamdulillah. Da bageula mah punten Bu, memeh aya listrik, memeh aya HP, internet segala-gala. Magrib teh sore budak teh pupujian. Ngaji kitab Tijan, kitab Sapina, dipageuhan tauhidna teh. Sifat nu 20, sifat nu wajib, sifat nu mustahil, sifat nu jaiz. Dileleuti dipageuhan keimanan akidahna supaya pageuh kuat eta budak. Wujud kidamba qomolafatul lil hawa qiyamu binafsihi kalam qadiran aliman haya sami'an basiran. Pakanjeung dalil-dalilna, dalil akli, dalil nakli dibacakeun derak-derak Al-Qur'anana pageuh iman budak teh baheula wajib ngaji kitab Tijan, wajib kitab Sapina buat ibadah, bab wudu, bab salat, rukun syarat salat. Terus kitu, Bu. Baheula mah ibadah diutamakeun eta pondasi pikeun budak menyongsong masa yang akan datang. Leres. Hiji budak bisakeun heula maca Al-Qur'an. Nomor kadua didik budak supaya bisa ibadah. Terutama salat nu 5 waktu. Bisakeun ajarkeun budak, didik ti leutik supaya belajar ibadah ka Allah, terutama salat nu 5. Bahkan pancen ulama ibu mohon maaf ya orang boga budak umur 7 tahun titah tak inung bapana wajib nitahna eta. Lamun budak geus umur 7 tahun titah supaya salat diajar ti leutik disiplin kana salat gusur ku bapakna titah ku inungna berjamaah di masjid jeung bapakna kitu. 10 tahun eta umurna budak can ngawarok gebot beunang ngagebot lagi sintruk subuh can hurang keneh can salat hese diurangkeun banyur bageula inung urang bapak urang pan tegas kolot bageula mah leres teu karena ibadah teh ketat bageula nya leres teh betul apa tidak ya naon sababna ieu ibadah teh paling utama salat bentengna agama tarikolot bojong kasok ka pasar mawa rancatan beki kolot beki ngaco embung salat salat acan embung salat salat
geus lila geus heubeul di alam dunia geus kolot tapi can daek salat keneh awas cilaka dunia jeung akhirat. Terus teh Bu, ya ingat ya hirup teh di dunia moal salilana kabeh ge bakal aya akhirna. Urang hirup moal salilana kabeh ge bakal aya tungtungna. Leres teh sing inget nepi ka dinya hirup ieu di dunia teh lain lila sakeudeuh. Sok introspeksi diri, kamari urang budak keneh, kamari urang sakola keneh, kamari urang diurus geuning bapak. Ayeuna mah geus geuning urang teh geus kolot. Betul apa tidak? Ternyata jelma kabeh moal aya nu kekal abadi, kabeh ge bakal dimaotkeun ku Allah Subhanahu. Sok hayang nanya bapak ibu orang dia yakin bakal maut, sadayana yakin teu Bu? Ibu-ibu yakin bakal maut? Hari maut dari ayeuna apa engke? Moga-moga sing panjang umur, amin. Ya Allah ya Rabbal, kan orang mah minta ke Allah Gusti, moga Gusti mautkeun abdi dalam keadaan husnul khotimah. Orang kaya jawab, orang kaya mati orang miskin, raja-raja mati rakyat biasa, mati Pak Presiden, Pak Gubernur, Bapak Camat, mati Bapak Lurah, Bapak RW, RT oge, Kiai, Kiai matinya, atau Kiai masing sopan Bu ulah mati teuing disarwakeun jeung batur. Kira-kira nu cocok pantes ka Kiai naon bahasa? Tah geuning nyaho eta. Kiai mah lain mati pupus. Balikan deui Kiai bangsat. Tah bener. Bangsat mah ulah bari malotot ka aing atuh. Modar sing tarik modarna. Ulah bangsat pupus teu ngeunah kadengena ge ieu. Leres teh tapi mudah-mudahan orang maut husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah nil khotimah, ya Allah biha, bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Eta da nu intina mah urang hirup di dunia teh hayang husnul khotimah. Maut keur dina aya ibadah ka Allah, maut keur aya dina kahadean, maut keur taat ka Allah, maut keur ibadah ka Allah. Eta nu tiangan urang teh leres teh. Leresnya punya. Naon sababna? Urang hirup di dunia hanya sementara, anu bakal kekal abadi hirup di akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzab. Dan urang teh hayang bungah di dunia, bungah di akhirat lain gitu. Urang teh hayang senang di dunia jeung senang di dunia urang dimuliakeun ku Allah, di akhirat urang dibagyakeun ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Leres gitu Bu. Urang ngaji pangajian deukeut jeung ulama, deukeut jeung kiai nya. Ku guru, ku pak ustad di dieu para ulama, para alim ulama, ya ulah dipohokeun jasa kiai teh. Jasa guru, tokoh masyarakat, para ustad, para kiai teh gede jasa. Ya lamun orang hirup di dunia jauh jeung kiai, jauh jeung ustad, hirup orang bakal poek Bu. Hate orang pak bakal poekeun. Ya moal aya cahaya, moal aya ieu cahaya dina hate teh poek we. Naon sababna? Sabab eueuh nu nyaangan, eueuh nu mamatahan. Lamun urang hirup jauh jeung ulama, jauh jeung ustad, jauh jeung kiai. Leres teh? Sok hayang nanya di dieu aya ustad aya Bu? Ibu aya guru aya? Anu ngaridik urang ngabina dina agama aya? Doakeun muga-muga sing palanjang umur. Naon ustad, guru, ulama, kiai gede jasana teh doakeun ku salarea. Naon di lembur mapan paribasana, naon urusan wae kadang-kadang diseretkeun ka ustad. Bener teu? Leres kitu. Betul apa tidak? Aya nu maot kadang-kadang di lembur Sukabumi mah didatangan ustad hayang pangguruskeun janajahna. Leres kitu nya?
dimanian dibungkus ustad kiai nya gitunya manian wait kiai mungkus mayit kiai ngurus mayit nyolatan mayit kiai ngagotong oge kiai tidak ngagotong khusus bagian ngagotong ulah ustad ulah kiai ibu karunya beraten pamuda atuh kabeh diborong mah beak eta kiai nu macul kiai nguburkeun nu dikubur modar atuh sia mayit dikubur masih Bu kadang-kadang hayang nanya di dia aya kene tahlil teu Bu sok jawab tahlil ngeureuyeuh kene ngeureuyeuh nu maos sok tahlil osok di dieu anjir tahlil mah nu hirup lain anu mah nganu hirup teh diperuntukkan untuk anu mau saha nu mimpin tahlilna ustad alhamdulillah mimpin tahlil ustad maca hadiah maca doa ustad mimpin Quran ustad maca tawasul nu menang berkat ari jamaahna dibere teu kabagian apa henteu atau sarua lo protes nah dia rata-rata biasanya lamun berkat ustad kiai jeung jamaahna sarua apa beda atunya heueuh pan gawena ge beda Bu lamun di Sukabumi mohon maaf pengersa di Sukabumi lamun aya nu maot tahlilan 7 poe eureun-eureun sorena teh dibagina teh lamun masyarakat biasa keresek warna beureup nu leutik teh beusina teh meh 2 sikit nu gayam hiji tapi ustad mah pan beda keresek nage bisi pahili warna hideung eusina lain 2 tapi genep mihna ge beul alhamdulillah bahkan poe katujuhnakeun pan aya tujuhnakeun teh ngasakan daging hayam beul ngasakan angeun dibere somet naon jomet singkatan kejona samet dibagikeun ka jamaah nu tahlil jamaahna dibagikeun ustadna ge dibagikeun alhamdulillah ngan beda eusina mah ari jamaahna mah beuheum jeung ceker ari ustad mah beuh bakakak alhamdulillah kebae guru eta teh leres teh Bo urang teh butuh kana jasana ayo nu maot ka kiai manian mayit ka kiai nu gering nu kasurupan ngadidik budak ka kiai arek ngaji nu ngajuru bidan sia teh kiai-kiai sia hari ini dia aya kene paraji aya oh kapungkur aya paraji aya aya nama diganti ku naon bidan nya anu aya kene nya nu ngajuru dibawa lain ka imah kiai tapi ka imah bidan teruskeun ka dinya emangna kiai ahli ngarojok liang orok sia ka bidan Bo mah eta ieu Bo udah ada apa tanda-tanda melahirkan tapi lamun dia bawa caritana ya 2 poe 2 peting dibawa ke rumah sakit ka puskesmas diuruskeun ku bidan ku paraji can bijil keneh budakna can kaluar keneh orokna kakarak salakina kuburu berangkat ka imah ustad ka imah kiai bari mawa cai aqua penta jampe jeung doana nu jadi kiai insya doana gini ijabah guru salakina bebeja assalamualaikum dijawab waalaikumsalam pun guru Pak Ustad pakai punten ieu teh pamajikan kaula di rumah sakit 2 poe 2 peting can bijil keneh budak ngalahirkeun hayang pangdoakeun we pangdarokeun doa pangbacakeun tawassul aurat mudah-mudahan ieu cai anu dibawa ku sing kuring sing barokah malah mandar kalahirkeun pamajikan kaula sing tareh kaluar budakna salamet duanana didoakeun pan aya doana aya kumaha doana ustad dangukeun kieu Bismillahirrahmanirrahim ya muyassira kulla shay'in ya mudabbira kulla shay'in ya musahhila kulla shay'in yassir wadabbir wasahhil wiladata khususon wa ila rohi khususon dikidu dewetan dikaler hadir Bah Jamrong Jurik Jarian Kuntilanak hadir
Wah bener wah susun. Kapan biasanya ditiup. Eta cai teh boleh ditiup bala 3 kali ya niupna ya. Kan Bima semangat teuing. Niupna semangat teuing, saking semangat pinuh eta cai ku ciduh kiai. Teu bae barokah sia. Cek ustaz tadi kieu, wayahna Pak. Ieu cai mana ngadoakeun kaula sok inungkeun ka pamajikan Bapak anu keur ngajuru teh. Sabaraha kali minumna ustaz? 3 kali. 3 kali minuman. Atau segitu usapkeun tah kana beteungna 3 usapan. Usapkeun kana sirahna pelebah tengah munarana 3 usapan. Sing yakinkeun ka Gusti Allah di mana-mana bijil budakna pasti bakal keluar. Bener apa salah eta? Bener atuh bijil mah keluar eta. Diinumkeun Bu ieu hasil naon tawasul auron nu jadi guruna yakin ahli ibadah ahli ilmu ahli kiai anu jadi pamajikan anu keur ngajuru kene sabaraha kali tadi nginumna Bu ingat kene teh sabaraha kali ilu awas ulah sampai salah kaifiah ieu tata cara bismillahirrahmanirrahim. Kali Bu 3 kali ulah sampai sana baru we aing modal ya di deui contoh bieu mah bisi salah ya ya atos dileueut Bu usapkeun kana beuteungna 3 usapan usapkeun kana sirahna 3 usapan alhamdulillah berkahna doa nu jadi guru nu jadi kiai nu jadi ustad hakikatna Allah anu ngaluarkeun budakna harita keneh satos dipraktekkeun diinungkeun alhamdulillah ngalahirkeun kalawan salamat duanana alhamdulillah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Oh, sing eling nepi ka dinya ya. Ternyata anu kabeh ngersakeun teh lain jalma anu ngaluarkeun urang dina kandungan teh lain bidan lain paraji lain ustad lain kiai hakikatna mah Allah subhanahu Allah nu ngaluarkeun dina beuteung inung urang lain jalma lain ustad lain bidan tapi Gusti jadi minta pertolongan lain ka saha lain ka jalma lain ka makhluk lain ka dukun lain ka kiai tapi ka Gusti awas minta mah ka saha Bu ka Allah sabab segala sesuatu yang ada di dunia sadayana atas kersaning Allah subhanahu ulah urang bisa ngaji dikersakeun ku Gusti awak urang karasa genahna cager dicagerkeun ku Gusti urang hirup ayeuna keneh nepi ka saat ieu dibere umur dihirupkeun ku Gusti bakal maot jelema bakal aya di dunia eta nyawana kabeh dimaotkeun ku Allah subhanahu jadi yakin minta teh lain ka jelema minta lain ka makhluk lain ka babada makhluk tapi ka Allah subhanahu terus teh Po matakan ieu beres salat Allah sok ninggalkeun wiridan ibu atos na tepat sok wiridan pan urang teh loba pangabutuh lain loba kahayang leres teh iya maka hayang loba ari pamenta Allah betul minimal atuh maca istighfar leres teh betul apa tidak maca tasbih maca tahmid leresnya maca takbir tahlil ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah subhanallah daiman abada alham la ilaha illallah Muhammadur Rasul ya urang teh loba pamenta loba pangabutuh ulah ninggalkeun menta urang ka Allah ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala leres muga-muga budak urang sing soleh-soleha ya Allah ya Rabbal
naon sababna hei urang di dieu teh moal lillah tadi teh ya saha nu bakal neruskeun perjuangan urang ieu masjid bakal pinuh eusina bakal aya jamaahna pangajian mingonan roboan bakal aya nu ngeusianana lamun budak urang ayeuna ti dididik ti leutik dibenerkeun diarahkeun kana Islam diarahkeun kana agama yakin bakal aya nu neruskeun perjuangan urang sadayana leres teh. Tapi lamun budak urang dianggap bodoh dina agama teu bisa ngaji teu bisa ibadah teu bisa sholat saha nu bakal geus di masjid 20 tahun yang akan datang 30 yang akan datang 50 di masa yang akan datang saha nu bakal geus lamun budak urang ayeuna dibodohkeun ku urang sadayana leres teh. Betul bo otak hiji tadi teh budak didik sing bisa maca Al-Qur'an nomor kedua sing bisa diajarkan sholat ibadah ka Gusti indung bapakna sing hade pergaulan hareupeun budak ulah sok ayeuna nitah bager ka budak nitah soleh ka budak tapi indung bapakna can bisa soleh hareupeun budak leres. Ibu hayang gadung urang kali soleh teu pa hayang teu gadung urang kali soleh indung bapakna sing diajar soleh ti ayeuna memeh urang nitah ka masjid bapana kudu geus rapih nenek memeh nitah budak ngaji indungna kudu geus rapih make mukena geus nyakel Quran ajak budak nu awewena cara maca Quran babarengan bapakna memeh budak kudu dititah berjamaah bapana kudu geus make koko make sorban make peci rapih bedol budakna ini berjamaah jeung bapana leres teh. Pendidikan diawali dari indung bapana sorangan tah eta. Ulah ieu mah budak hayang soleh, budak hayang bager indung bapana pasea teu eureun-eureun. Pasea hareupeun budak cecok. Teuheung ieu mah paseana heuh ngadidik bener, Gusti. Kumaha budakna bener aya indung bapana teu bener mah. Eta salakina ka pamajikanna, pamajikan ka salaki nyebut ngaran Abbas. Tadi heula sakedeung si Abbas. Cek Mang Abbas teh arek naon sa teh kokong. Budak nonton we kieu bapak aing Mang Abbas indung aing dikokong. Ari aing jadi naon? Leuheung baskom. Bapana Mang Tata indungna bi ai budakna jadi naon? Geuleuh atuh. Minimal ibu atuh ka salaki teh nyebut ngarannya romantis. Ya hayang nanya ya. Ibu lamun sare jeung salaki eta tarang salakina sok dicium heula apa tara? Hah? Sok apa tara? Tara. Nomor 2 lamun sare jeung salaki malam Jumaah sok nawaran heula tara ka salakina. Hah? Tara keneh. Gusti nu agung. Ye dangukeun bo lamun ayeuna salaki arek berangkat ka pagawean kaluar bumi neangan rezeki neangan nafkah arek ka sawah ka mana wae eta mah sok dianterkeun tara kana lawang panto. Tara keneh. Gusti nu agung. Wayahna isukan baye orang mau jadi istri sing bisa menghargai perjuangan suami ketika salaki arek berjuang neangan nafkah neangan rezeki jajabkeun anterkeun kana lawang panto siap geneng salakina panggil salakina ayah panggilna ulah ngaran sia ayah ya mama tuh pan romantis. Pak Ustad ngomanggilna lain ayah boleh mami boleh papi mami cocok api ami bagus mi bihun sakalian dan awan we eta mah nu cocok ayah geus ayah ya mam sekarang ayah mau kerja ayah mau neangan nafkah muhun mam iya ayah mau neangan rezeki mau cari rezeki emang sekarang ayah mau kemana ayah mau ngaramet mam mau ngalatutut pakebaina ramet oge ka sawah anterkeun we oh iya yuk sama mama dianterin ke depan pintu digeneng salakina dianterkeun beres nepi kana lawang panto ulah dilepaskeun kos hayam wae bedol pandanganna salim cium pandanganna dengan ikhlas cinta karena Allah ayah sun dulu tangannya bismillahirrahmanirrahim Pasok apa tara? Gusti waktu bayang isukan praktekkeun ya. Beres nyium pandanganna ieu doakeun moga-moga aya sing salamet di perjalanan, sing sehat, sing cager, moga aya sing menang rezeki anu halal tur barokah. Teureun nyium pandanganna bedol beheungna.
cium tarangna ayah sun dulu ka dieu saya jenong lumayan teu semangat kumaha salakina yes aing disemangatan ku pamajikan semangat yang nafkah oh hayang nanya ya ibu-ibu hayang ningali ka abah teu oh hayang anak inget ka Mekah teu hayang tiasa ziarah umroh hayang tiasa ka naik haji hayang jarah ka makom Nabi hayang teu hayang apah teu daftar teu acan saha nu mawana ge lamun urang cam daftar hayo doakeun ti ayeuna moga-moga urang dieu sing nasib amin anu ngariung wengi ayeuna sing nasib tiasa ziarah ka makom Nabi amin tiasa umroh haji amin rezeki urang sing dibeungharkeun amin ya Allah ya Rabbal Ustaz kuring mah ngadoa teureun-eureun tapi can nasib keneh kumaha carana hayang ningali Ka'bah kumaha indah cenah nikmat ningali Ka'bah tenang Bu lamun ibu hayang ka Mekah ningali Ka'bah can boga duit can aya ongkosna tenang ibu geus boga Ka'bah di imah sorangan saha salakina ketika seorang istri memandang wajah suami ibu tetep wajah salaki sama dengan ibu memandang wajah Ka'bah lamun beungeut salakina hideung Ka'bah hideung apa bodas beureum apa hideung sarua we ngabalak-bak sia kitu terutama lamun ibu nyium kening seorang suami Bu ikhlas cinta karena Allah dicium tah tarang salaki sarua jeung ibu mencium Hajar Aswad sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa ieu awewe 70 dosana dihampura ku Gusti Allah alhamdulillah katakan ibu hayang bersih dosa ciuman beungeut salaki memeh gawe cium tak keningna aya sun dulu ka dieu saya jebrang 70 lumayan leungit balik gawe bedol leungeunna salim dulu terus cium tarangna ka dieu syah nong 140 lumayan leungit lamun ibu-ibu dosana yang beak bersih kabeh nyiumna ulah sakali cocrok beungeut salaki ti isya nepi ka subuh siap isukan diamalkeun Bu siap lain moal-moal saya ibadah sarua ieu ge malam Jumaah isukan ieu kabeneran salakina diukna kursi urang dandan sing geulis Gusti nu agung sampeurkeun jalan tukang ulah tarik teuing bisi kabur salakina lalaunan sampeurkeun geus deukeut cekek beung salakina geus dicekek bakutat sing pageuh palitakeun ku leungeun cepet salakina geus pasrah we kieu ibu pasang kuda-kuda bisi leupas di tanah gadang gede salaki mah niatkeun Gusti abdi mah hayang meleungit tina dosa kabeh beak sadayana dosana kalawan nyeum beungeut salaki aing Hajar Aswad hajarna aswad hideung ieu mah nu aya kebae hideung kita salaki urang ti isa nepi ka subuh teu eureun-eureun bismillahirrahmanirrahim beres nyium salakina anu modal nyium hayang lila buntut disikat sia mah ya sing naik babaresih liang-liang teh kosokan ulah bararauk minimal ya sikat gigi sikat waos osok make sesegitan tara nganggo parfum osok tara lain ka pasar lain ka kantor lain ka sakola dipayun suami di hadapan suami persembahkan kecantikan kita yang maksimal yo pakai sesegitan parfum minyak wangi hadapan suami supaya sengit kumaha cara make kieu cara make kieu dipraktekeun wae buka ieu parfumna kocok-kocok heula semprotkeun kana badan kana baju kana awak tukang heula mimitina hareup tengah kale
Ustad loba-loba teuing belahan harap eta mah kudu loba. Eta mah kudu loba ekstra bu. Naon sababna dikumbah unggal poe dipoekeun tara. Ya Allah, sing daek dangdan di depan suami insya. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi ahli surga, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Naon sababna perjuangan suami itu penuh dengan liku-liku bu. Neangan rezeki teh lain mudah hese, betul. Sing bisa ngahargaan perjuangan suami. Ibu hayang dihargaan teh ku salaki. Hoyong dihargaan teh ku salakina bu. Hoyong teh hargai suami ketika berjuang untuk keluarganya. Leres teh. Balik gawe teh lain ditanya menang duit sabaraha lain. Iya suguhan heula cai leuteun capek salakina. Nya leres kitu. Panto digeblugkeun teu mawa duit ulah kitu. Nya hargai suami, perjuangan ternyata sangat berat. Ngan bapak wayahna sing bisa menyayangi pamajikan. Ulah digalakan pamajikan di mau disentakan di polototan makarunya. Aya urang dieu salakina molotot wae ka pamajikanna aya. Minang molototna aya teu bu? Teu kaok salah saeutik pamajikanna teh molotot aya. Nyayur loba tinguyah molotot aya. Budak candi manian molotot. Pakaian candi seusuhan molotot. Buruan candi sapukeun molotot atuh pamajikan teh begang teu montok-montok. Dipolotot nonton wae ku salakina. Barisakeun dirongsen ka dokter ka rumah sakit, ternyata gambar rongsenana salakina keur molotot. Oh, sayangi suami, sayangi istri seperti kita menyayangi kita sendiri. Singnya silih nyaahan, silih menyayangi antara suami dan istri. Leres teu? Nya insya sabab urang teh boga kelebihan jeung boga kekurangan. Moal aya keluarga anu sakinah mawaddah warahmah kecuali melainkan saling menghargai satu sama yang lainnya. Leres teu? Nya leres teh moga-moga keluarga urang sing sakinah mawaddah warahmah sing ayeuna kabarokahan Allah Subhanahu. Urang teh hayang hirup teh bagja, keluarga urang saroleh, bapakna daek salat, salakina daek salat, pamajikanna daek salat, daek ibadah, anakna daek salat, daek ibadah. Yakin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, hayang gaduh budak barangkali soleh hoyong. Hoyong apa henteu? Simkuring anak cai tawasul mangga, tos diaoskeun aurat, rotib sareng sholawat mangga. Biasa dileukeun ka urang kali urang anu alit kenehnya, anu sakola keneh SD SMP ge biasa mangga leukeun ka urang kali nya insyaallah barokah tawasul komo ieu caina sanes cai biasa tapi alkali nya pH-na anu tinggi nya tos filterisasi tos diaosan berbagai aurat termasuk rotib al-atos di lebetna mangga leukeun ka urang kali supaya naon otakna dicerdaskeun talarana diseukeutkeun letahna dipasehatkeun terutama hatena jeung akhlakna sing disoleh-solehakeun nurut ka indungna jeung ka bapana. Amin ya Allah ya Rabbal. Leukeun bacakeun bismillah 3 kali, sholawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali. Nomor kaduana ibu mangga gaduh keluhan kesehatan. Aya ibu-ibu atau bapak-bapak anu gaduhan panyawat can cager keneh aya nyeri dina badan mangga ikhtiaran naon we ikhtiar mah da teu di naon dimeunangkeun ku Gusti ari ikhtiar urang syariatna mangga sok leukeun ieu cai nya leukeun kanu anu ayeuna nu ngaraos nyerina nya panyawatna leukeun 3 kali bacakeun bismillah 3 kali sholawat 3 kali nya insyaallah naon we penyakit urang anu diraosna nyeri dina badan insyaallah kalawan kabarokahan aurat terutama ieu air kesehatan insyaallah panyawatna diangkat enggal disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga anu bade silakan nanti ambil dan simkuring mohon bantuannya ibu pangarsa pun guru para bapak sadayana ibu dan bapak simkuring nuju berjuang. Alhamdulillah gaduh pondok namina teh Ponpes Manbaul Ulum ya alhamdulillah santri nome 15 jalmi ibu nemean gitu. Alhamdulillah tos ngabangun majelis kobongna atos kobong istri tapi kobong putra mah ayeuna nuju neureuy doakeun ku sadayana moga-moga rezeki kuring sing diberkahkeun
eta ngabangun berjuang untuk agama muga-muga sing digampilkeun. Amin ya Allah ya robbal. Ustaz di mana bisa ngabangun bantuan di pemerintah di pusat lain da bantuan kuringnya. Da aya ku sorangan we atos. Alhamdulillah kadang-kadang dibagi dua. Kadang-kadang pasien ongkos dibagi dua, 50 ka dapur, 50 kanggo pasantren. Ceng-cerengan kuring di akhirat doakeun nya. Moga-moga kuring sing sehat. Amin ya Allah ya robbal. Mangga anu bade mondoke ka ditu bisa murangkalina hayang pengalaman ka Sukabumi, insyaallah kuring ditampi. Ustaz kumaha biayana? Mahal, gratis, tong mahal-mahal teh nya. Pendaftaran teu aya. Kumaha tuh? Kur 10.000, 15.000 kanggo listrik per bulan piraku teu mampu. Ustaz daharna kumaha? Mawa beas di imah masing-masing. Jadi masak di itu mah Bu. Jadi barangkalina teu dipamasakeun masak nyalira. Tumpuna tos aya dapurna nya komplit lah. Tinggal masak kumaha ku nyalira ku barangkalina nya ari laukna mah udunan we 2.000 sewang nya. Gitu. Tinggal ngaos itu mengenahkeun dahar di imah dahar di kobong dahar mending di kobong bari ngaji nya. Moga-moga budak urang sing soleh sing soleha. Mangga anu bade nyarak eta cai mudah-mudahan manfaat kan simkuring nyuhunkeun keikhlasanana sedekahna 10.000 wae kanggo eta pembangunan. Mangga moga-moga nya naon wae anu disedekahkeun sing digentos ku Allah nu langkung-langkung ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sambil sholawat Bu, siap sholawatan siap sholawatan. Ulah waka bubar, ulah waka puli, ulah waka cekak didoakeun nu balik deula sing dihakan juri eta Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi. Sambil salawat berkah wa abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mangga Ibu. Allahumma Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sallu ala Muhammad sallu alaihi wasallam sallu ala wa nuril absari salatullah salamullah ala toha sadayana salatullah salamullah ala yasin bibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah mullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin sallu ala Muhammad. Maka Ibu tong hilap bismillah di luang sulat sholawat nu pondok baiknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cekap di luang sulat. Mudah-mudahan naon wae hajat urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal Hudma sobana makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.